Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang naraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Kamileung karya Aukok dina dinten ayeuna teh neraskeun bagian anu ka 30. Nah, mudah-mudahan kayaknya ya sadongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebramana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana we ayana. Disuklakna disiklukna anu sami-sami mingkat cinta tur mingkat resepkeun seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda mitra. Supaya teu nyangkelong tinggal waktos mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangu. Rung. Para mitra kaum dangu sadayana. Burak jagon anu ngamuk nguak ngawik harita lantaran ngerasa sagaganggu ku jalma nu ngaranna si Kamileung anu jalma anyar pinangi asup ka daerah manehanana kakuasaan manehanana. Urang ajar sia Kamileung wani-wani asup ka daerah aing anu hartina sia kudu nanggung jawabkeun sorangan modar dina leungeun aing. Gampang paeh mah urusan hirup manusia lain urusan manusia. Hirup jeung paehna manusia mah geus anu ngatur Allah aja wajalla. Ceuk kaula ayeuna kieu burak jagon leuwih hade anjeun tobat babalik pikir sumujud kanu nyiptakeun supaya teu paeh sia-sia baktikeun diri anjeun kanu maha tunggal ka Sang Hyang Dumamparan anu geus nyiptakeun urang. Muah bangsat kurang ajar wani-wani nyaramahan ka aing. Kamileung rasakeun pangawasan ti aing. Curelat harita burak jagon anu ngolebat awakna anu sakolebat ngapuricak harita lir ibarat gerakan gelap we anu ngabentur kana awak si Kamileung. Si Kamileung ningali gerakan anu kawas kitu sedengkeun dia lopa nepi ka peureum harita barang ningali gerakan anu ngaburicak serab anu kacidapinan panasna tur ngaheab kana awak dia lopa. Curelat dia lopa harita ngacurelatkeun awakna ka tukang ngajauhan tina eta tempat. Sabab lamun teu kitu sok sieun kasasar ku elmuna burak jagon anu memang lain edel-edel kagagahanana. Si Kamileung anu tetep tenang harita ngagolepatkeun awakna ka belah kenca. Plos serangan ke burak jagon anu sakolebat teh harita lir ibarat kilat. Kur tibah ngahakan angin jeung taneuh anu langsung ngebul tur ngalomang. Gampang nakranan jigana mah. Geus si Kamileung dina ngagitekeun awakna. Sedengkeun si Kamileung harita ngawatak ajian naga bayangan naga harita mundur ka tukang bari ucrak-icrak si kumaha leorna oray. Burak jagon anu neuteub seukeut ka si Kamileung ngarasa bingung kunaon bet si Kamileung mundur kawas kitu. Urang ajar montong ngajauhan ti aing sia hayang modar sia. Si Kamileung anu nyengir harita ok si Kamileung harita ngomong. Burak jagon tuturkeun we aing ge ka dieu tuturkeun aing ge. Cek si Kamileung bari seserian harita atuh puguh we amarahna keur burak jagon. Barang harita si burak jagon anu nyerang narajang make tanaga anu memang hebat kekuatan anu sapinuhna gerakan anu kacida bisa cepet nalbir ibarat kilat. Si Kamileung anu ngebutkeun sukuna ngagunakeun ajian bayangan naga. Awak si Kamileung anu robah jadi sababaraha puluh bagian. Uguh we keur burak jagon harita kaget lantaran eta awak si Kamileung anu jadi loba. Bingung keur burak jagon nu mana sebenarnya si Kamileung. Tapi burak jagon lain bodoh. Burak jagon harita neuteub kana si Kamileung anu asli tadi nu pernah nangtung aya di dinya. Sia mu aing moal kabobodot teh nyog ku sia bangsat. Modar curelat
Burak jagon hari tengah curilat peringa hematkeun leungeunna nu geus disiapkeun tanaga jerona. Buricak katingali tina leungeun si burak jagon tina belah katuhuna ngaburicak di ibarat kilat anu ngabentur harita ngarah kana awakna si kamileung anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Barang beledag harita awakna si kamileung tetela ngadon sesirian si kamileung teh. Sabab kur sakadar kalangkang anu meungsirikeun ka burak jagon. Atuh puguh burak jagon harita bingung. Kurang ajar, montong licik sia kamileung. Tarung jeung aing kudu transparan deui. Buktikeun lamun sia gagah. Padu hareupan ulang ngadon ngonang bangsat-bangsat nu teu bararugu kawas kieu. Lieur aing ngarahulu ye. Kadenge harita nu seuri gagalak-gakan. Sorana anu aneh lain si kamileung anu asli. Sorana lain si kamileung anu bieu. Wing, iya di dia wing mah. Red burak jagon hari tengah reret. Kerung. Manehna teu apa sora saha eta? Bangsat saha sia? Ulah si kamileung. Red harita burak jagon ngareret. Kasampak si kamileung anu keur diuk dina handapkeun tangkal. Bari cangogo segala rupa turna. Diusapan menigeunahna keranan jigana teh pepeureudeyan. Sedengkeun ceulina digerean harita ku jukut. Nepikakeun jiga hayam kekerebetan. Atuh nyel amarahna keranan burak jagon. Amarah anu kacida amarahna lantaran asa dihina ku jalma anyar pinangih anu ngaran si kamileung. Kurang ajar sia. Wani-wani ngahina ka aing make jeung ngagerean ceuli sagala rupa. Sudah hayang. Bangsat sia. Hiya. Corelat harita. Burak jagon ngacorelatkeun di awakna. Maksudna rek ngagembur ka si kamileung anu keur diuk. Corelatna tanaga jero anu kaluar tina leungeun burak jagon. Anu warna koneng harita langsung ngegempur kana awakna si kamileung. Bledag. Buricak. Tangkal kai anu tadi pake nyarane ku si kamileung anu sakitu gedena harita ngapurisat kaluhur, seuneu naik kaluhur. Bledag deui harita sabaraha kali bledag. Serangan diuwak awik ngamuk dirinya eta pitempatan. Ya lopa ngarasa ketir sabab si kamileung anu geus teu katingali teuing ka mana. Burak jagon harita nangtung nulak cangkeng bari seuri lelengakan anu disangka beureunan si kamileung anu geus eueuh dikieun. Gerakan manehna jeung jurus-jurus manehanana anu memang hebat. Geus nyangka si kamileung teh geus ajal di eta pitempatan jadi lebu. Cek aing kumaha moal aya nu kuat ngahalawanan si burak jagon. Aing jawara sajati anu ngawasa alam dunya, ngawasa dunia kajawaraan. Moal aya nu sanggup ngelehkeun aing. Kamileung jalema belekuk goreng ajad. Bebenyut sia modar tadi. Neng gelis pujaan AA kadieu yap kadieu yap kadieu. Kurang ajar. Burak jagon. Kamileung ka mana sebenarnya? Bawa. Aduh. Bawa kan kamileung. Aduh. Ya lopa harita gempeur. Sabab teu katingali si kamileung di mana ayana. Anu geus jelas si kamileung geus teu katingali. Dianggap geus jadi lebu ngahiji jeung lebu tangkal kai anu tutung sabada harita. Gebrig. Burak jagon harita ngadeuketan ka diah lopa. Leungeun burak jagon sakolebat harita nyepeng kana cangkeng diah lopa cacakan dina jarak anu jauh. Tapi anehna eta leungeun teh bisa ngadeuketan jeung gerakan anu sakila.
Ya lopa nu dicekel cangkeng na harita ku Burak Jagon terus dijungjungkeun ngagorowok. Aduh. Esatkeun kuring, esatkeun. Esatkeun. Ya lopa anu hayang lesot kekejetan. Barang keur kitu harita kadenge anu seuri gagalakakan. Sorak jelema gelo. Kunaon aya nu gelo di dinya? Aduh. Buburak. Maneh teu lucu Nah, make jeung heurian awewe sagala rupa. Yo, ek deurian mah uing. Ya lopa barang ngadenge sora si Kamileung. Anu jelas asli sora si Kamileung. Ret harita dia lopa ngareret. Kang Kamileung, aduh. Ya lopa ngagorowok. Ngagorowan ka si Kamileung. Katingali aya bayangan hitam, bayangan hideung anu ngacorelat harita. Ngintrek kana leungeun panjang bogana Burak Jagon. Hiu bletak. Burak Jagon harita mental ka tukang barang disintrek perbah leungeunna. Jadi gedeg. Si Kamileung harita ngaceledeg nulak cangkeng. Sakitu geuning kemampuan anjeun teh. Bangsat kurang ajar. Sia can modal. Apanan aing aya di hareupeun anjeun Burik Jagong. Naon? Kuring Jagong. Kurang ajar sia. Wani-wani ka aing ngaheureuya. Lain ngaheureuyan, memang ilmu maneh anu goreng we. Ceuk aing ge tobat. Tobat ka pangeran. Sumujud. Bebersih. Diri anjeun memang kotor. Moal aya hartina. Lamun anjeun tobat kuring rek mulang. Tapi lamun anjeun rek terus ngagugulukeun kana kagorengan, kana kajahatan, hartina teu kudu dijawab. Bangsat kurang ajar. Leuwih hade aing paeh lebur daripada sia aing kudu tobat komo bari diparentah ku sia. Teu nanaon teu rugi keur kula. Tapi dengekeun je. Raka teh panas. Kurang ajar ngomong-ngomong raka di hareupeun aing. Modal. Curelat. Burak Jagon ngacurelat deui. Meakeun tanaga lapisanana. Meakeun aji pamungkasna. War, karasa aya angin. Nepikakeun tatangkalan anu aya di dinya harita ting beletok para rotong. Tatangkalan anu gede harita karabut. Sedengkeun awakna si Kamileung anu nangtung mancuh dina tangtungan tegedag salemar oge. Harita tengah geser sasiku, tengah geser satu nyang beas. Si Kamileung anu siga napel dina taneuh, dina ajian tukar bumina. Si Kamileung nangtung mancuh dina tangtunganana bari sedakep seduku tunggal. Nahan kekuatan musuh anu panas kacida pisan panasna. Sasatoan kabeh nu aya di dinya ting koceak, kalalabur ararinit. Teu mampu lantaran angin anu ngandung hawa panas bisa nebarkeun tong boro-boro ning kitu batu jeung tatangkalan anu kabeh lir ibarat hurung lantaran ku panasna ajian ti Burak Jagon. Burak Jagon anu ngabentakeun panonna. Rangret ningali si Kamileung anu tetep ajeg nangtung mancuh dina tangtunganana. Bari neuteub seukeut ka Burak Jagon. Kepeg. Burak Jagon harita reuwas sabab ajian pamungkas manehanana teu ngaruh ka si Kamileung. Kunaon si Kamileung ieu teu modar. Aing teu percaya lamun si Kamileung teu modar. Nya gabreg naon sabenerna si Kamileung. Ceuk rasa aing moal aya nu mampu ngelehkeun ku ajian ieu. Tapi buktina ieu si Kamileung nepi ka wayah kieu masih keneh neuleukeun ka aing. Kunaon maneh teh? Daun sia sorana roba. Keun bae sora uing. Ek nu itu oge.
Kurang ajar. Gablek ajian naon sia? Gablek aja naon-naon aing mah. Aing mah percaya kanu ngawasa, percaya kanu ngahirupkeun, percaya kanu masik malikeun. Allah aja wajalla anu nang tayungan uing. Kamileung, aing kajeun teuing diceramahan kumaha-kumaha ku sia. Tapi tetep pemadegan aing. Aing moal arek ngagugu kana karamah maneh. Rugi uing mah. Tumpah nage, rugi uing mah. Burak jagon. Aing sama sekali moal rugi. Tapi wayahna pangawasa anjeun kukula bakal dicabut. Laga ajar. Wani-wani. Teu wani kunaon. Jika mileung harita nu ngawatek ajianana anu disebut lebur seket ditempelkeun harita make tanaga jerona ngablesat nebak kana pelebah dadana burak jagon cerit burak jagon harita ngoceak tur ngecerit manta ketir kadengena burak jagon harita remuk awakna tir ibarat keusik anu ngurutwi saeutik burak jagon harita nu tinggal teh sirahna we hungkul pluk bruk awak burak jagon harita geus jadi lebu ngagunuk dia tapi tempatan kayaan anu jemping terus simpe sararea eueuh nu ngomong anak buah burak jagon harita ting purung asa teu percaya kana tetempoanana tapi memang nyata hiji satria nu ngaran si Kamileung anu geus mampu nalukeun burak jagon jeung Kirangga Geni adi lanjut. Sedengkeun anu limaan sanggeus ngarasa tenang, sanggeus ngarasa eueuh deui kaributan. Anak buahna Juragan Baga tara burak jagon anu limaan. Harita ngadeuketan teu sirik ngadeku di hareupeun si Kamileung. Aduh Aden, hatur nuhun pisan, mamang katulungan Aden. Mang, hampura. Ula kapaksa kudu nalukeun burak jagon. Sabab kaula ge geus mere pepeling, geus nitah insap. Tapi tetela burak jagon nyepeng kana pilihanana leuwih hade manehna jadi lebu daripada kudu insaf. Ayeuna manggis mamang ayeuna rek ka mana? Aduh Det, mamang duka bade ka mana atuh da bingung. Ai mamang asal ti mana? Asal mamang memang ti dieu. Lamun mamang ti dieu ti daerah ieu mending keneh beresan ieu daerah mah lebar ieu daerah teh katingalina daerah anu gede ieu daerah teh daerah anu memang kenaheuna keranan peplakan tuh tingali nabari kahejo ngemplok segala rupa tatanen oge menegara renaheuna keranan nah diselapan ku jelema model kieu kuring ge ngarti aya jalema kieu moal aya nu ngaganggu gugat moal aya nu ngahuru biru sabab jalma model Kirangga Geni jeung burak jagon nu penting geunah sorangan keun bae deungeun sirik delik tapi ayeuna maranehanana geus tinggal ngaranna tapi Kirangga Geni masih keneh hirup mah masih keneh hirup ujang. Di mana kinten-kinten kuring ge teu apal di mana Rangga Geni ngan anu jelas Rangga Geni dina di poe ayeuna manehna masih hirup ngarasakeun kanyeri nu kacida bisa nyeri tapi duka isuk pageto mah mudah-mudahan we manehna bisa insaf bisa deui balik deui kana jalan anu benerna
ulah ngagugulu kendi karena kejahatan ngan hanya akal dina cageurna ge manehna geus tanpa daksa kumaha kitu jang rangga geni kabenangan ku ajian serangan ku ajian manehanana anu teu mampu tadi jadi kabawa ku tanagana sorangan. Waduh. Ini urang kedah kumaha Kang? Ih, ayeuna mah urang kedah mios ti dieu panginten. Kedah angkat ti pi tempatan geulis. Mah, tinggi nyares gitu Mending kena nyares kalah si Kamil. Hei, kapan akang ti si Kamil ieu teh? Kunaon make deung. Mah, asa kadiahna ge. Kumaha kadiahna? Utek-utekan, kana jantung. Ya gitu Mang wayahna ulah ayeuna kudu mangkat kudu ini teruskeun di lalampahan ti pitempatan pek pura pepeling ka mang beresan ieu kampung lestarikeun deui kaayaan ieu kampung jalankeun kumamang sakabeh ieu kampung teh gede manfaatna. Ingat ulah arek sirik pidik jail kaniaya kasasama lamun urang hayang hirup tenang sabab sirik pidik jail kaniaya teh lain pagawean jalma tapi pagawean setan nya. Aduh atur nuhun pisan Ujang, atur nuhun pisan Jang. Terasna atuh Ujang mereka mana ayeuna? Ayeuna kula jeung calon pamajikan kula rek teruskeun lalampahan kula tangtuna neangan pangalaman anu can kapanggih ku kaula mah. Jadi ayeuna wayahna kula rek mangkat ieu pitempatan jubral beresan ieu kampung tempatkeun deui ieu kampung anu bener kelola deui ieu daerah. Aduh atur nuhun pisan Jang, atur nuhun pisan. Atuh ira-ira mah urang ka dieu nguseup naon di dieu da dieu meseur lauk ya. Gampang masalah eta mah. Gampang. Nya geus lamun kitu mah kula miang heula ieu jeung ieu sono pisan ieu. Duh, kadiah lopa ieu ngaranna. Mang, ari berangkat heula tuh. Sumuhun Neng, mangga. Atur nuhun pisan sakali di Mamang. Ya geus Mang, geus. Ayeuna mah ngalali mah teh juk ditu. Ya. Hayu, dia lupa. Dan geus kitu harita si Kamileung corelat beresat. Dia lopa jeung si Kamileung harita leungit ilang tanpa karana di hareupeun para warga nu aya di dinya ngariung. Ngaran si Kamileung jadi kacapangan dia tapi tempatan. Sakedeung oge ngaran si Kamileung geus nyebar deui wae ka ditu ka dieu. Geus nyelehkeun anu ngaranna Hirang Kegeni jeung Burak Jagon. Si Kamileung ngaran si Kamileung anu seungit kadenge nepi keun kadenge ku anak buahna nyaeta Eyang Pancarbatik. Eyang Pancarbatik anu cicing dina guha eta bati eta guha teh anu ngaran Guha Dharma. Eyang Pancarbatik anu keur calik harita didatangan anak buahna anu ngaran Ki Lumbarjati. Kadatangan anak buahna Ki Lumbarjati nu tangtuna. Jadi pertanyaan ke Ki Pancarbatik sabab Ki Lumbarjati tara pisan datang ka eta pitempatan cukup di luar lumampah kukulampangan tapi lamun aya keperluan pasti datang. Eyang Pancarbatik harita neuteup ka Ki Lumbar nu kakerasu. Gamburasun Aki rampes. Aya naon sia datang ka dieu Aduh. Aya kabar nu ngabahayakeun Ki. Kabar nu ngabahayakeun?
kabar naon bebeja ka aing ieu? Perkara hiji jawara nu gagah sakti ayeuna nu geus perlaya. Nu gagah sakti nu geus perlaya saha ngaranna teh? Anu gagah sakti ayeuna nu geus perlaya teh anu ngaranna nyaeta Burak Jagon jeung Karangga Geni. Saha? Burak Jagon. Burak Jagon. Asa percaya teh percaya aing lamun Burak Jagon ayeuna pelaya. Sabab sakanyaho aing Burak Jagon teh lain jawara sakatiga. Nya kitu deui Kirangga Geni aing apal. Tapi jelas lamun nya eta Burak Jagon geus perlaya, yakin jeung percaya Burak Jagon pasti perlaya ku jalma anu memang gagah sakti. Hiji-hijina jalma anu memang bisa mampu ngelehkeun Ki Burak Jagon anu ngabogaan aji naga atanapi bayangan naga. Kanyahoan ku aing ayeuna mah geuningan aya jalma anu boga aji bayangan naga. Bebagda kunaon kitu Ki? Dengekeun lumbar jati, dengekeun ieu aing. Ratusan tahun katukang aing boga musuh anu teu pernah eleh ku aing anu ngaran si Eyang Raksadipa. Si Raksadipa ayeuna teuing aya di mana aing ge teu apal ngan anu jelas ngabogaan aji bayangan naga. Saumur eta aing teu pernah bisa nalukeun anu ngaranna Ki Raksadipa sababaraha kali aing tarung sababaraha kali aing eleh. Tapi ayeuna tong bisa disebutkeun aing lamun teu bisa ngelehkeun eta ajian anu ngaranna naga bayangan, bayangan naga. Daun kaunggulan bayangan naga loba bisa ngajadikeun awakna sababaraha puluh bagian lir ibarat orai anu mati. Seranganna ganas ciduhna metu diciduhkeun kana batu ancur eta batuna, diciduhkeun kana tangkal perang eta tangkalna, diciduhkeun ka jelema tutung moal jadi abon. Dah moal jadi abon, moal jadi abon, jadi lebu we. Jalian ti eta jurus naga salapan atanapi bayangan naga boga jurus-jurus andalanana deui anu lainna anu memang aing teu apal kabeh. Ngan anu jelas eta naga salapan teh hiji jurus anu kacida pisan hebatna terusan tina ajian tapak dewa. Tapak dewa. Tapak dewa. Kira-kira saha nu boga eta cenah sugan maneh ngadenge saha? Ari nguping-nguping mah jalma nu ngaranna si Kamileung cenah. Sorana aya 2. Sorana aya 2. Hiji sora kawas nu gelo, anu hiji sorana kawas sore, kawas satria. Nah bisa kitu eta kamampuanana. Boga sora maneh mah. Aduh, boga sora nya manehna. Luar biasa. Tapi aing hartina kudu lunta ninggalkeun ieu guha. Hayang apal aing ka jalma nu ngaran si Kamileung anu ngabogaan naga salapan atawa bayangan naga. Jadi bayangan naga jadi naga salapan. Sabab tina bayangan naga boga jurus deui manehna salapan jurus. Jadi bisa disebutkeun ajian naga salapan. Kaharti mun kitu mah. Gusti pasti kudu kaharti. Di mana cenah ayana eta si Kamileung ayeuna? Waduh. Lamun kudu nyebutkeun di mana ayana, memang kula oge teu nyaho. Di mana maneh meunang nyaho?
yen si burak jagon ayeuna geus perlaya. Jawara kabeh geus apa? Ulah ngadenge selentingin angin. Yen di tempatna burak jagon ayeuna geus diacak-acak, imahna ki burak jagon oge geus diduru kumasa. Urang hayat anu memang teu satuju ti baheula ge ku ayana burak jagon di dinya ngan eueun wani we. Terus ki burak jagona ayeuna dikuburkeun. Manehna jadi lebu cenah. Waduh. Etela aing beuki yakin. Ieu beuki yakin. Musuh aing geus aya di hareupeun mata ieu. Si Kamil. Aing can aya nu mampu ngelehkeun ilmu aing Gandarawisa. Ayeuna aing aya tandingna. Bagja keur aing. Dah bisa bagja. Sabab ajian aing aji Gandarawisa can aya nu mampu nahana, can aya nu mampu ngaimbanganana. Ayeuna aya jalma anu sapadan, ayeuna aya jalma anu saimbang anu ngabogaan aji juru salapan, naga salapan, naga salapan. Naga salapan. Benar. Ajian naga salapan atawa bisa disebutkeun bayangan naga anu ngabogaan salapan jurus. Tangtu jadi lawan anu sapadan keur aing. Aing tiba heula neangan lawan anu sapadan pikeun nyoba tur ngetes aji Gandarawisa. Eueuh hiji oge anu mampu pikeun nalukeun aing. Tong boro-boro ning nalukeun sapadan we jeung aing can aya nu mampu. Oh kitu nya. Memang kitu. Jadi ayeuna aki rek kumaha? Aing ayeuna rek nyaru jadi hiji budak ngora satria anu gagah. Aing ayeuna rek jadi jalma anu memang katingalina bener. Rek jadi jalma tulung tinulungan talang nalang kanu susah nulung kanu butuh. Tapi dibalik eta aing pasti bakal nyieun kesempatan pikeun ngonang saha ari ngaran si Kamil. Lamun aing geus papanggih jeung si Kamil aing rek ngabuktikeun kahebatan aji Gandarawisa ka si Kamil kana pelebas cungurna. Kumaha lamun misalkan si Kamil leuwih hade? Moal mungkin. Aing geus apal kana jurus Sirak Sadipa nu jadi guruna. Nu boga ajian naga salapan iwal guruna nyaeta Sirak Sadipa. Ayeuna aya jalma nu kasih Kamil ngaranna anu tangtu we geus moal jauh eta teh pasti guru muridna. Jadi akhirnya kancang ngelek jadi anak ngora budak ngora. Aing arek ngacangelek jadi budak ngora anu kasep ngalempereng koneng anu taya babandinganana. Kumaha lamun loba awewe nu bogoheun? Kayang aing eta mah urusan aing. Waduh, gawat. Gawat kunaon? Aki-aki ieu. Moal kanyahoan aing aki-akina sia bangsat. Iraha aki bade kaluar ti ieu guha. Urusan aing masalah keluar jeung ieu guha mah ngan anu jelas anjeun ti Lumarjati. Kudu tetap bareng jeung aing euy. Kumaha? Ulah bakal satiasa tuhu. Kitu pagunemanana antara Eyang Pancarbatik jeung anu jadi muridna nyaeta Ki Lumarjati. Eyang Pancarbatik sanajan umurna geus kolot tapi aneh awakna sangora wae. Eyang Pancarbatik sigah umur anu 50 tahun atawa 40 tahun we. Katingali tina ngomongna oge Eyang Pancarbatik teu sora aki-aki. Samala Eyang Pancarbatik oge arek ngarobah wujudna. Rek ngajadikeun wujud asli manehna seperti satria. Hiji pemuda anu gagah perkasa. Nu baris tulung tinulungan. Nalang kanu susah nulung kanu butuh. Kitu tujuanana
tapi eta sakabeh lain asli tang tue pikeun kajahatan pikeun ngonang si Kamileung pikeun perhatian yen dirina aya kakocapkeun si Kamileung harita nu geblesat ini ningalkeun salah sahiji lemuran lemur burak jagon si Kamileung anu harita geus eureun di hiji tempat netep kajauhna si Kamileung anu ayeuna memang sorana sok gonta-ganti duka pangaruh tina ilmu duka pangaruh tina naon anu jelas eta sora teh henteu teteg tina hiji sora kadang sora si Kamileung leutik kadang sora si Kamileung teh sora satria ngan anu jelas ceuk Eyang Raksadipa memang sora eta pangaruh tina ilmu di mana si Kamileung ngagunakeun eta ilmu sora geus tangtu pasti robah tapi lamun si Kamileung memang teu ngagunakeun eta ilmu teu ngaruh kana eta sora diah lopa anu leuwih resep kana sora si Kamileung anu lucu cenah sora anu walakwak welek-welek leutik katimbang sora satria asa segan keur diah lopa ya lopa harita pok ngomong ka si Kamileung anu geus biasa deui sora Yang Kamileung naon dia lupa degoro anu kawing pan bogo mana teh kawing da moal ka mana-mana wing oge Yang Kamileung teh jadi lucu jadi dua sora wing gitu ngarti pugu ge lamun wing rek gelut anehna teh sora sok beda tapi lamun wing teh gelut dah teu eta teh pengaruh tina ilmu gitu kah cenah mah ceuk Eyang Raksadipa pan maneh ge ngadenge eta sora uing teh cenah pangaruh tina ilmu lamun uing keur make eta ilmu jelas sora uing teh liribaran sora satria maneh sora resep nu mana dia jujur keur dia mah aya resep sora nu ieu Kang mari nu itu mah dia teh asa sieun teu mah meni asa sora satria jeung tu habuh tapi hari ieu mah meni asa dedengeun keur dia mah aneh maneh mah nya bisa kitu euy nya aneh tapi itu memang nyata tuh dah ya tuh tempo pemandangan itu mani alusna keranan tuh bagja kunaon Kang bagja wing lamun hirup jeung maneh saumur-umur euy emang Kang bener-bener resep ke dia lupa lain ku resep uing teh tapi bogo ka maneh teh dia euy ya lopa harita dak tumadak beureum beungeutna sadengeun si Kamileung aya ngomong tara make dingding kelir dia lopa harita tungkul ribareubeu kunahan make jeung tungkul sagala da nyawing mah bogo ka maneh emang kudu disumput-sumput kitu sanes kitu tapi naon maneh bogon teu kawing dia lopa harita kutipah manggut teu wani nyebut muhun atawa nya era we nu puguhna mah ku si Kamileung cakakak si Kamileung harita nya kakak bari ngalengak anggeus arep molor dia aduh capek wing teh ngamolor dia pengerak si Kamileung harita ngagoler ka tukang si Kamileung kakaragen napel harita geus kerek deui ting nya ting henteu ya lopa ngareret lebih kagogod kelakuan Kang Kamileung masuk aneh-aneh wae emang itu yang kita ngobrol ngadot sare cek si kami cek si dia lopa harita beri goloyo manehna oge harita nangkarak bengkang digigireun si Kamileung anu rada jauh henteu paraket teuing ngawurak mah bahaya atuh ya bisa meureun kitu teh antukna dia lopa jeung si Kamileung lantaran kaayaan oge anu mengpis tengah peuting duanana harita mararonok di eta tempat isuk-isukna si Kamileung harita hudang nu geus ka hudangkeun ku sora manuk anu recet di luhureun tangka ya lopa anu gigisik manehna culang cileung ningali si Kamileung harita nu eueuh di gigireunana
Ngarep Kang Kamileng suka mana wae isuk-isuk teh nya. Kang Kamileng. Oh, Cek si Kamileng harita nemalan. woi gede ya. Cek si Kamileng. Di mana Kang? Woi di cai. Cek si Kamileng harita. Anu tetela si Kamileng geningan aya dicai nu tangtuna. Nu peuting kadenge teh nu ngaguruh teh eta teh mangrupakeun jurang atanapi curug. Ya lopa harita tuturubun harita ini lantaran si Kamileng anu kadenge aya di lebak. Nu katingali si Kamileng harita keur kakayapakan we mandi harita. Ih. Tengah ajak nih. Ada karunya rek dihudangkeun atuh da keur kerek beri calawak tur ngadadir deui. Henteu oge menisok naon teh. Cek si Kamileng hari cek dia lopa harita bari mangut. Lantaran disebutkeun ngadadir, tingnya tengan anu jelas mah si Kamileng nyebutkeun kitu. Melek mandi dia. Bener redang kieu teh sabaraha dinten teu ibak ieu. Ade dia besok mandi bareng jeung uing. Yeh, ngenteu ah. Emang kunaon kitu? Pan make baju meureunnan. Ya lopa ngahulang sageudeuh. Pikir-pikir teh heueuh da make baju, piraku teuing mandi bubulucun di dinya hareupeun si Kamileng kan aneh keur dia lopa. Dia lopa teh nyengir. Geus mandi di sok nangka brus ngajleng ka dieu tah. Make jeung naon teh aduh ampun maneh mah sok naon teh. Hayang jiga maneh mah nya. Hayang naon? Dia lopa harita bari merengut. Lantaran diheureyan we ku si Kamileng. Waktu anu beuki nyerelek kabeurang. Antukna dia lopa jeung si Kamileng harita ararinit tinggalkeun eta pitempatan. Tujuan dia lopa jeung si Kamileng tangtuna neangan pikampungan we. Manehna anu geus sapoe sapeuting can kararaban ku sangu kur ti badang daunan jeung bubuahan anu kapanggih di jalan we daharna teh. Tetep teu didaharan saat dibere sangu mah beuteung teh lapar tur ngarebek. Mode si Kamileng anu tos tatapa dan kararaban pisan sangu tangtuna. Ya kitu dia lopa ona aman barang dahar. Si Kamileng mah tos tatapa sama sakali teu nginum teu dahar. Duanana harita laleumpang sasakali ajeng-ajengan. Gurusukan di tempat anu bala tapi da teu pangaruh keur manehna marek bala rek henteu oge. Eueuh ngaruhna. Ya lopa jeung si Kamileng antukna nepi ka salah sahiji tempat. Hiji pilemuran anu katingali eta pilemuran teh gedena keranan. Loba barudak angon anu keur ngangon muningna, anu keur ngangon sapi jeung domba. Eta teh mangrupakeun pangangonan meureunan anu kacida pisan legana jukutna ge lempah. Si Kamileng harita nangtung mancuh dina tangtungan anak neuteub ka sakeuring bungking. Anu tatangkalanana carang culcel kur aya hiji carang. Tapi kasebutkeun lempar we jeung cadas eta tempat teh mentek betah. Aya genana keranan ieu tempatnya. Itu geuning loba nu ngangon barudak-barudak teh yeuh di darieu. Aya nu bawa sapi, aya nu mawa munding, aya nu mawa domba. Waduh, loba jelema di ka nya. Nya mun betahkeun keranan. Dia lopa oge harita beri seuri atoheun. Ayo urang nean pelemburan da pasti watu-watu nanyakeun tuh ka tukang ngangon tuh. Si Kamileng harita leumpang ngadeuketan ka tukang ngangon. Ngangon. Ngangon teh harita budak umur kira-kira 10 tahun beureun. Aya naon, Mang? Cek budak harita. Ari pilemburan teh jauh kene euy. Ka lembur, Mang. Nyawing teh ka lembur jauh kene henteu. Saeutik deui Mang tak kadinya. Cek budak harita nyebutkeun seutik deui bari nuduhkeun jalan anu lempeng. Atuh nyang geus nyanya sok we ngangon tak kade tong diparabeun ka Maung. Si Mang mah. Cek budak harita berengut. Pada disebutkeun romanan tong diparabeun ka Maung. Cikikik atuh dia lopa harita nya kikik. Si Kamileng teu di mana ngaharian baturan. Ulah make jeung seuri. Ya kangen sakunaon teh. Batur nangon atuh make jeung tadi parabeun ka Maung sagala. Ulah diparabkeun ka Maung kan teu salah wing mah. Terus Ya lopa harita. Moal balik lamun ngomongin si Kamileng. Lantukna duanana harita leumpang.
Di tengah perjalanan si Kamileung harita ngaraneg. Aneh budak yang nguduhkeun teh angkot teh didinya deket can tapi ieu nepi-nepi nya. Ditipu ku budak ngeun Kang. Dah si kasabalan teh budak teh mun aya dikoengkeun cerina da. Cek si Kamileung ku kulutuk nyebutkeun tah didinya deket tapi tetela dijugjug geus aya lilana teu kadekeun nepi-nepi. Tapi ku dikeureuh mah tetela meuningan nepi. Si Kamileung harita geus nepi ka pilemuran, harita leumpang rurat tereret ningali kakenca kakatuhu ka imah-imah anu rampak di dinya. Pilemuran anu katingali haneuteun hayam tinggarapa kongkorongok, yarudag jago-jagona, anakna ting cariak kadenge, matak hanut matak betah. Sasakali si Kamileung harita eureun di imah anu katingali kosong, lantaran anu bogana keur ka sawah. Kur tibah ngiuhan hungku sakedeung leos deui si Kamileung jeung diah lopa harita rinit. Orang kudu neangan warung belah mana ya warung gitu daerah dia nya. Ya mudah-mudahan aya tuh Kang. Ayo orang tuh buka belah ditu tuh. Cek si Kamileung harita ngajakan leumpang ka diah lopa. Nuju jalan anu ngabulungbung di eta tempat, di eta kampung. Anu tekung silila jog anyog ka hiji tempat anu memang rame, aya jalma anu keur naralongkrong sing horeng eta teh geuningan warung. Seperti biasa we di kampung-kampung mah sok loba nu tarariuk anu ngadon bararang dahar tawa ngopi. Sampurasun. Cek si Kamileung. Rampes jang, mangga kalebet jang. Sok calik didinya tah, digeser-geser kali geser tah. Cek si bapa nu boga warung katingali eta bapak-bapak nu boga warung teh make baju sing sarua hideung. Awakna bepeng katingali eta bapak-bapak teh jigana ngarti kana ulin elma bela diri. Bade tuang jang eta nabi bade naon? Cek si bapak-bapak kadenge sorano ge rada tegas. Tong bari nyentak atuh mang aduh. Wing sok kadak deg-degan jantung wing teh mun kieu teh. Lain nyentak memang bapak mah kieu ngomongna jang hampura ieu teh. Da arek dahar eta warek naon ieu teh? Hayang sangu mang sabenerna mah wing teh hayang dahar ieu teh. Oh, sangu teh jeung dahar kejo-kejo keneh teh teh. Oh eta pokona mah Jeung naon atuh? aya kumaha emang we jeung naon mah. Ya, pake jeung kumaha emang kumaha jeung ti kotok atuh. Ayakeun bae aing geunah mah ti kotok na oge bae. Oh, nya geus atuh kitu mah jeung ti kotok we lah. Ah bener gitu itu ti kotok. Teu tinggal ping-ping ngakotokna oge yeuh. Ah kotok teh ayam. Ai geus naon sia teh? Kotok mah hayam di dieu mah. Oh. Kang geus. Kumaha boga warung atuh. Cek dia lopa di tengah reos. Yang lain teh kotok teh juga teh kotok wing mah. Bana bengong bingung wing teh. Yo. Amburan dewek mah memang kieu ngomongna euy. Sabenerna mah dewek teh tengah ngomong pangsopan-sopanna dewek teh. Ari eta sae we sia. Naon deui eta aduh. Mohon. Cek dia lopa. Maksudna mah awewe sia gitu meureun. Oh, ayo cairna ye. Sok inum ku maneh tah. Eta si jalma. Anu siga nama jawara eta tukang warung teh. Sedengkeun jalma-jalma nu di dinya mah geus biasa kana omongan-omongan eta jalma dasar areake ngomongna kitu daerah dinya. Sadia euy. Teu nyaho aing sadia tah. Asa anyar binang. Beungeutna oge beda geuning. Siga lain urang belah dieu kapan. Nyata nyaho kapan urang mana atuh aing teh apal kapan eta teh. Urang mana sabanan. Nyakeun bae atuh. Hayang nyatu meureun sia oge. Yang geus atuh, hayang nyatu mah bae di dinya. Ya lopa jeung si Kamileung nah teh mah hayang seuri. Kadenge jalma nu tinggal reneng tapi ganeng. Jeung ngomongna teh araraneh, nu teu ngarti keur si Kamileung mah. Eta jalma memang di daerah dinya mah sawilayah dinya mah ngomongna karari. Tapi ajieun teh ngomong karari itu. Dan jelema urang dinya mah memang balalageun kur bahasana hungkul we. Anu beda teh karari itu. Dielak leu teu pararugu. Tapi jelas balalageun. Si Kamileung anu geus beres daharna harita dieu. Ieu teh lembur naon ngaranna? Ieu teh Cigurame ngaranna. Arek ka mana ka? Uing teh arek
Keur ngalalana uing teh sabener nama ieu teh. Galalana ka mana? Ngaran ngalalana mah teu nya uing tujuanna ka mana ngan penting mah uing ini ti iman dengan pengalaman teh teh ngalalana ngaranna. Ari apal tujuan mah lain ngalalana ngaranna nganyang. Oh, aing salah atau sia salah ieu teh? Ya anu salah mah tukang dagang kunaon make jeung dagang di dieu jadi uing jadi eureun di dieu. Make jeung ka aing sagala ieu teh teu puguh-puguh. Punten, Mbak. Mangga tina naon, bebas di dieu mah cuer. Ieu teh lembur teh jadi ngaranna teh lembur. Oh deui aing teh lembur naon nya. Lembur naon sia bi ngomong gurame. Ya kan gurame kitunya di dieu lembur teh bener ngaran teh gurame segala rupa. Di Bandung ge aya jalan gurame mah. Atau di Bandung wae tuh jang, jalan gurame mah di dieu ge aya sarua. Oh gitu. Emang zaman baheula lagi saya Bandung gitu. Ya susuganan we. Sabenerna are ka mana ilaing teh euy? Uing tadi geus ngomong kapan uing teh keur ngalalana teu puguh tujuan uing teh. Lumampa nuturkeun inung suku neangan pengalaman. Jangan pengalaman naon ku ilaing di teangan teh. Nyai pengalaman naon we nu kapanggih nu kasasar teu puguh pengalaman kapanan. Geus pernah kapanggih ku ilaing pengalaman naon? Disangka mau lauk geus eta pengalaman pan. Terus Disangka mau kaya mah sering teh. bener ieu teh ngomong teh sia teh. Mah jeung teu bener sagala memang bener uing mah. Ya asal di mana si laing jatuh? Anjar Karang Pamidangan gitu di mana? Jauh uing teh euy lamun kudu dibejakeun ngan embung bejakeun ana jauh moal nyaho. Oh nya geus aing mah kitu kudu maksana nya geus sia tuh. Yang geus aya nyatu apa didinya tah? Kan geus. Oh geus nya. Oh poho aing geus kolot hampura euy. Memang dewek nu ngomongna kuas kieu teh. Atuh naon da sing teu kitu teu kieu ge sarua ieu. Naonna? Eta kumisna geuning hiji. Kabeuleuh aing teh kudu di teh. Oh gitu hanya geus atuh ah. Ya. Ayo urang balik. Mayar heula sia teh menit. Ya, kapan kakarang ngomong hungkul hayu urang balik lin hartina. Hayu urang balik langsung ngaleos kapanan can mayar uing teh. Aing gakar nepo beungeut sia di dieu euy. Baraparan aing ngagakara ka dieu atuh nyetang tuh we maneh ge nyaona ayeuna kakara papangi jeung uing. Maneh mah bodoh siga nu pinter teh geuning. Waduh. Dah aing disebut bodoh kawas kieu. Memang aing teh bodoh kitu euy. Memang mah bodoh. Puguh ieu teh jelema anyar pinanggih datang ka dieu penyebutkeun kakara papangi jeung beungeutna. Yeuh, lamun jeung uing nyebutkeun kitu wajar. Uing urang dieu. Tapi lamun jeung jelema kieu nyatang teu wajar. Sabab ieu jelema anyar pinanggih datang ka dieu. Kakara nempona kitu. Oh, gitu. Jadi ayeuna terus ka mana? Ayo we nanyakeun tadi teh. Pan uing geus ngomong uing ngalalana diteruskeun lalampahan uing deui. Oh aing euy. Geus sabarahaeun uing ge dah dahar dua. Dah. Paling oge sabarahaeun. Geus besok bayar sabaraha we geus. Oh ya atuh ieu tah bae angsulam mah teu kudu diangsulam. Tah ieu loba teuing. Kapan sabaraha wae uing ridona sakitu geus we. Oh nya duhuna tuh. Geus ayo ya. Bisa stres urang aya di dieu mah. Nya Kang, harana jelemana di dieu mah. Sanggeus puguh kitu mah harita leos. Si kamileung harita ngaleos. Kakara kedua lengkah. Tingali aya nu ting celingkrah harita jelema bewokan hungkul tiluan. Eta jalma ngagaplek marawa bedog meuni para ranjang nakaranan. Si kamileung anu ningali eta jalma kadinya bari langsung eta jalma ngagebrag kana meja. Sarkidi. Urang tuntas ke nu kamari jeung aing euy.
tuntaskeun naon sia teh teh ujug-ujug datang ka tempat aing make jeung aing minta tuntaskeun sagala rupa naon maksud sia teh cek Sarkidi tetela nu boga warung teh karana Sarkidi meureunan boga masalah jeung eta jalma nu tiluan Sarkidi masalah sawah nu kamari urang can beres euy wani-wani anak buah sia nutupan wasawah aing deuleun caina teh dikocorkeun artina getih sia oge ulah sina ngocor deuleun modal sia eta jalma ngaheumatkeun bedog Sarkidi anu sarua jawarah di tengah curelap tering ngacrog keluar sedengkeun si Kamileung anu leumpang harita eureun ningalikeun jalma anu keur padu hareupan hiji di lawan tilu babaturan Sarkidi anu boga warung harita kur tibahna reuteup we lantaran geus nyaho jalma nu tiluan teh saha Sarkidi anu memang ngarasa yen manehna boga pangarti tangtuna demikeun dirina dihina atawa diledek ku jalma-jalma anu lain kasup ku eta jalma nu tiluan wantukna rengkenek we Sarkidi harita ngarengkenek masang kuda-kudana ayo maju sia